Davin, anjeun nuju nyaksian segmen kuliner nostalgia. Mungkin kadaharan, pertama nu ngingketkeun teona zaman baheula sok mata keluas jeung seri sorangan. Dinten ieu urang bari nyangking dua kuliner nu jadi pangling rasa jeung kenangan. Anu kahiji jajanan sakola baheula nu rasana masih sarua seperti harita. Anu kadua iga bakar sederhana nu pinuh aneta. Ayo tingali liputanana. Anu nyebatkeun jiga anu enak anu saya kedah di restoran anu mewah di daerah Cipaganti sabelah Masjid Agung Cipaganti aya hiji tempat anu saeueuna jalan jalma. Hayu urang ningali anu khususna dina iga bakar siang. Anjeunna tiasa nyarioskeun mimiti tina iga jangkungna nangtung. Boleh. Dari awal mula berdiri Iga Bakar Jangkung ya. Dulu mah namanya sate, gulai dan tongseng sebelum jadi Iga Bakar Jangkung. Setelah itu timbullah ide-ide biar unik, gak kayak gulai sate kan udah di mata orang kan banyak lah ya, udah nggak asing lagi. Jadi timbullah ide Iga Bakar si Jangkung. Dari situlah mulai awal mulanya jadi beli iga 3 kilo itu buat tester aja sama ke pelanggan. Jadi setelah dirasa-rasain rasanya gimana, enak pak, rasanya enak. Setelah itu baru mulai dijual. Awal mula Iga Bakar, jadilah sekarang jadi Iga Bakar si Jangkung. Naon menu unggul sareng naha eta karesep? Menu andalannya di sini mah Iga Bakar sih. Iga Bakar ada sapi, ada kambing, tapi kebanyakan orang milik menunya Iga Bakar sapi. Kasih. Naon anu ngajantenkeun ieu beda tinu anu? Bedanya di sini mah cara penyajiannya, juga cara masaknya juga penyajiannya. Jadi di sini mah khasnya pakai coet tanah liat, itu yang bikin beda. Tah, kitu liputan kuliner urang dinten ayeuna. Mugia tiasa jantan inspirasi pikeun anjeun nu hoyong ngajajah rasa. Entong kilap masih seueur rekomendasi menarik sejena dina segmen kuliner salajengna. Kuring Davin pamit di studio dugi tepang deui sareng Wilujeng ngarosan.